Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Maulaya ya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kulli min tadakuri diranim bidi salami majajata dama ajaro min muslatim bidami maulaya ya salli wa sallim daiman abada bibika khairil khalqi kulli min apakah terbayang Nabi berteduh di pohon salam cintaku mengeluarkan air mata berdarah ya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kulli min amhabati rihumi tilqai kazimatin wa madal barku fi zulmai min idami maulaya ya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kulli min atau mendengar kabarnya tentangnya yang dicintai kilat pun terasa senyum karena cinta itu buta maulaya ya salli wa sallim daiman abada kulli min maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim maulaya ya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kulli min Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sagitu ayana sebab tak apal deh. Atur nuhun anu tos nonton. Aduh atur nuhun pisan nonton Santri Sunda eta mah. Pokona mah anu rajin nonton di Santri Sunda campur katinggaleuan. Pokona mah lope-lope. Lope. Mun atuh Double lope. Janten hampura pami komentar-komentar aranjeun ku abdi henteu direspon hampura anu saageng-agengna sabab abdi teh henteu fokus kitu nya. Jadi henteu fokus kana satu tujuan, jadi henteu fokus kana per YouTubean doang. Jadi abdi ge damel kan. Pokona mah ngajamet. Pokoknya mah jadi hampura
kasadayana anu sok komen anu sok komen nu rajin mah hampura pisan pami ku abdi teh di Waler. Insyaallah lah pami di IG mah di IG atau di Facebook mah di Waler. Follow IG-na aya dina deskripsi aya Santri Sunda aya dan kawan pokona tong hilap like comment and subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.